Untung nu tadina reket deng tapak sarua ayeuna pan kali hiji bari unger. Baheula mah ngadahar suko teh pan rauk leunah kadengena ge. Ayeuna mah alhamdulillah hiji oge main bola we di jero eta sukro. Pas ditalen teh nya teh sukro padahal huntu we salat. Arek salat teh kakak bola balanya di tempo masako can meuli. Ladaku can aya. Ai daging jeung kentangna geus aya der teh salat arek salat bola memeh ka warung pan keur salat teh Allahu Akbar da sigana teh kudu dimasakoan kumaha mah da komo hujan kieu mah lagi di kaluar lagi hoream Allahu Akbar tapi mending disarondeng mending diopor hayam teh nya sami Allahu liman hamidah dak lamun diopor geunah meureun kentang mah kudu masak dihijikeun jeung opor Allahu Akbar aya pamana teh geunah disarondeng kentangnya dijadi sambal goreng Allahu Akbar tapi dah kekeh moalna teh make masako mah kira-kira meulina di warung sahanya Allahu Akbar di warung tongo mah sok mahal di warung tongo mah mending di warung Lebak tapi rada jauh sati kembae Allahu Akbar tapi duit teh can aya ieu teh da tadi ge beak bapana di mana bong teh di kebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mudah-mudahan nu ngawalar salam wangsul ti dieu nu teu acan nincak tanah suci sing saenggana nincak tanah suci anu atos sing dikersakeun deui tiasa angkat anu nuju teu damang sing sarehat anu teu garaduh artos sing arageung milik anu barogah hutang geura balalayar bayar lin amin. Mudah-mudahan sing aya milikna kangge nawur sametanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa tusahhil biha rizqina wa taqdi biha hajatina wa tuhassil biha maqsudina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Allahumma lana Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du hadratil kiram anu kusimpuring dipihormat pengatur waktu pembawa acara parantos ngadugikeun waktos kangge pribados anu mugia mantena senantiasa panjang yuswa bari sehat dohir batin kalayan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kusimpuring dipihormat para alimil ulama, para kiai, para asatidah wabil khusus bini sepuh di ieu wewengkon di ieu masjid
Mugia Allah senantiasa maparin panjang yuswa kangge marantena bari sehat dohir batina, berkah ilmuna, berkah rizkina, berkah kehidupanana. Urang sadayana nu ngalap ilmu kamantena sing kenging ilmu anu manfaat, kalayan kamanfaatanana sing ngajantenkeun wasilah pikeun marantena kenging kabagjaan dunya raw akhirat. Nukusin kuring dipihormat aparatur pemerintah tiwit bawahan dugi ke atasan, wabil khusus para jajaran panitia penyelenggara ieu peringatan anu mugia lengkah tindak tanduk sareng pengorbananana sing dicatat sebagai amal soleh anu jadi wasilah sadayana kenging kabagjaan dunya raw akhirat. Tehila para ibu anu sami lebak hadir, oge para bapak anu sami linggihna kesempatan anu mudah-mudahan dina ieu kesempatan urang sare dijantenkeun janten jalmi anu kenging kabagjaan dunya raw akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji sinar syukur kagungan Allah Rabbul Ghafur anu parantos maparinan ka urang sadayana kanikmatan anu moal biasa kaetang jumlahna, dikawit kanikmatan panjang yuswa disarengan ku sehat dohir batin, halayan anu utami yakni nikmat iman Islam sinareng ihsan. Sehingga alhamdulillah dina ieu saah sok sanaos cuaca kirang patos mendukung kahayang namah lain datang ke pengajian hayang teh ngalungsar dina pangsarean komo bari ngeukepan guguling nyarean duit 10 juta salaki cager nya kahoyong namah sapertoskeun kitu. Alhamdulillah urang ku Allah tos dipilih janten jalmi anu pinili anu kenging taufik hidayah ti mantena ngangkatkeun dua dampal sampean angkat ka ieu patempatan niat sejak silaturahim oge tolakul ilmi nu dibungkus ku kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj anu mudah-mudahan lengkah tur calikna urang sadayana di tempat sing janten saksi tur wasilah urang kenging kabagjaan dunya raw akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salamna mugia salawasna dicurah limpahkeun ka panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, tudugi ka urang sadayana, wabil khusus urang anu sami hadir mugia sadayana sing kaangkeun sebagai umatna nu insyaallah taala jaga bari urang kenging syafaatul uzma ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak nu sami hadir pribados bari mayunkeun sejak nedasi hapunten sadume pribados rumaos jami biasa nu teu luput tina lepat sareng kaliru bilih dina cumarios kapayuna pribados pisan kalepatanana teu sesuai sareng adat istiadat di ieu patempatan oge teu sesuai sareng ilmuna pribados bade nyanggakeun heula nedasi hapunten ka sadayana. Mudah-mudahan kersa ngahapunten kalayan ridho lillahi taala. Alhamdulillah kalawan insyaallah taala pangwalerna moal kada disuhunkeun estuning dibebaskeun sabebas-bebasna lieur caang bulan tanggal 14 moal aya gantar kakaitan dugi ka poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah cunduk kana waktu ninggang kana mangsa niti wanci nu mustari malati ligarna ati capang ka mangkakna dada. Dina ieu kesempatan urang tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina raraga siga ta'ziman wa takriman kana diisrokeun sareng dimi'rajkeunana junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiasa patepung laung sareng pribadosna kesempatan nepangkeun wasta teh Ali Nur Alim linggih asli kampung Pangleseran ngan kacanak Palit Kukun Bojo nyatana jadi kacanak Kagirang linggih ayeuna mah aya di kampung Gunung Karang. Alhamdulillah tebih bisa namanya naik kareta teu aya bus eueuh antosna motor gitu. Alhamdulillah biasa sumping ka dieu nya. Salam silaturahim mudah-mudahan sing janten wasilah lungsurna keberkahan. Ngan yakin ibu-ibu rada kaget ai panyate nu diulem teh ajenganana dedeg hade rupa sampe si horeng nu datang teh dedeg dangdeur rupa sampe percis lamun ditelak-telak masih gagagetuk pribados kaset teh Bu kaset leres itu sing jujur itu kaset teh Bu kaset hideung bodas rata wantun nyebut hideung teh cenah aya di deui ditu mah eta kuat hideung cenah tarik deui cek pribados teh ulah hideung teuing atuh ka kiai mah kirang bodas kitu tah rada sopan. Alhamdulillahnya mudah-mudahan silaturahim urang sing janten keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nu sami hadir acara naon cenah urang teh
Isra Mi'raj aya nu nyebatkeun acara rojaban. Alhamdulillah. Pribados bade tumaros kasadayana ari Isra Mi'raj di atos ngeureuyeuh ti kapungkur. Alhamdulillah. Dugi kadanget ayeuna tos kaping sabaraha rojab teh? Kaping 18 berarti tos 18 rojab. Alhamdulillah sebahagian insyaallah tos mapayan unggal masjid, unggal tempat ngayatkeun rojaban. Maka dina ieu peringatan ulah dugi ka lesot tina tali paranti, lesot tina utama tujuan anu utama nyatana sejak memperingati Isra wal Mi'raj. Urang bagi 2 season insyaallah ngan urang komitmen heula sareng pribados karena pribados lamun ngaos kudu aya MOU heula. Kumaha MOU na urang kontrak kerja wayahna sareng pribados kudu aya komunikatif. Terang teu komunikatif bahasa Inggris ada teh pribados mah tong boro bahasana kuncina aya tuna jog motor. Aya kunci Inggris. Komunikatif teh urang saling timbal balik lamun ditaros kudu nimbalannya sabab pangkeun-keunna lamun jadi kiai jadi ajengan calik dina kursi pada melong ku sararea euceul ditanya teu nemalan ngahuleng gitu. Geura sok bayangkeun ka dieu calik geura di dieu ku euceul. Nya ngahuleng ya, maka urang kontrak kerja heula supaya naon supaya aya timbal balik antawis anu nyarios jeung anu ngupingkeun. Siap? Insya Allah. Maka pribados pada naros ka ibu-ibu sadayana husnudon we urang bagian kahiji urang terangkeun heula tentang Isra wal Mi'raj, nu kaduana tentang hikmah Isra wal Mi'raj. Ya mudah-mudahan kadugikeun ka sadayana ngan urang komitmen heula di dieu ngaos sok dugi ka tabu sabaraha? Tabu 11. Pami langkung teu sawios? Langkung saja. Oh, mahulang langkung saja teh. Ya. Insyaallah mualami teuingnya karena dana indina ilmu psikologi salarasna batas konsentrasi manusia hanya 45 menit. Selebihna loba ngahuleung jeung ngalamun hadituna luak lieu ngeangan pangbalikeun komo besek geus di kantongan. Alhamdulillah geus aman besek mah. Terus kabagian sadayana kantun abdi berarti nya. Tenang. Mana ibu-ibu nu sami hadir pun pribados husnudon ngan ieu mah bilih hilap bilih naon kitu kahihilapan sabab ari sifat ning jalmi sok aya dina keunah hilap jeung lupa bahasana sok cingho atawa barho. Lamun pangajian teh sok barho, naon ai barho teh? Bubar poho. Leuleung keneh eta mah. Ieu nu parama cingho cicing keneh. Maka pribados bade review heula ladang aina rojaban ka itu ka dieu urang akurkeun jeung elmuna jeung urang inget-inget peristiwa dina peristiwa Isra wal Mi'raj. Pribados bade naros yuswa sabaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokeun sareng di mi'rajkeun teh euceul sabaraha 48 saha aya nu geus pernah ngaji mah eta teh 48 kitu alhamdulillah nya. Cobi-cobi nu sanesna waler yuswa sabaraha taun Rasulullah diisrokeun sareng di mi'rajkeun teh? Tuh bukti ieu cingho jeung parho. Dina sababaraha keterangan ahli sejarah nguningakeun dibuleutkeun nama yuswa 50 tahun ngan dina tepat nama 49 tahun 8 sasi 11 dinten. Sabaraha cenah euceul? Ini sawalena kieu naon 48 tahun 8 sasi 11 dinten ya. Ibu-ibu nu sami hadir diawali dina tahun ieu disebatkeun amul huzni tahun kesedihan. Nah, sabab dina tahun eta berbagai kesedihan dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikawitan ku dikantunkeun ku janten pamana jenengan saha teh Abu Thalib buihan deui sing kompak da besek geus aya geus jongjon sok kompak we nama da ari sora mah teu udunan mangga saha paman Rasul teh Abu Thalib dina yuswa 87 tahun anjeunna ngantunkeun alam dunya tegesna 15 Sawal pertengahan sasi Sawal tahun 10 kenabian. Eta Abu Thalib nu janten benteng Kanjeng Rasul luar biasa dipikanyaah naku Kanjeng Rasul jeung Abu Thalib mikanyaah ka Kanjeng Rasul.
Sabab zaman harita intimidasi lamun syariatna teu aya Abu Thalib maka Kanjeng Rasul pasti seueur ngahina seueur ngaledek kadituna menindas wantun ka Kanjeng Nabi. Cek sapalina keterangan ya. Aya nyebatkeun 3 sasi, aya nyebatkeun 5 sasi ti dikantunkeunana ku Abu Thalib, dikantunkeun oge ku nu janten bojona Kanjeng Nabi, nyatana saha jenenganna teh? Siti Khadijah. Masya Allah bertambahlah kesedihan Rasulullah aja. Kabayang benteng pertama dina pertahanan serangan ti Quraisy tos ngantunkeun, nu kadua bendahara anu luar biasa nyaahna solehahna ka Kanjeng Nabi ngantunkeun. Sigana moal aya hiji istri anu tiasa nyontok ka Siti Khadijah. Kumaha kitu Siti Khadijah? Salah sawiya sejarah mencatat Siti Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saupamina pribados ayeuna ngantunkeun ti payun, ngantunkeun salira, terengkeun salira mesti kene butuh perjuangan, butuh dana pikeun anjeurkeun agama Islam, maka lamun ieu tulang berulang kaula ayeuna pajeng ical wae ya Rasulullah." Dugi ka kitu. Aya di urang Kang, bojo urang dugi ka kitu. Alhamdulillahnya aya cenah. Bahkan ayat oge nu nyangemkeun sapalina, "Ya Rasulullah, jikalau engkau membutuhkan jembatan sedangkan jembatan tidak ada dan tulang berulangku berguna untuk jembatan, silakan ya Rasulullah bikin jembatan dari tulang berulangku karena aku ingin tetap ikut serta berjuang menegakkan ajaran agama Islam." Maka Rasulullah sedih aja. Ya. Urang mah alhamdulillah banyak. Salaki oge sok sedih ayeuna papa majikan maot teh. 2 poe mah tadi itu nama buru-buru neangan deui nu ngora. Gitu. Ada benten atuh itu Rasulullah nya. Masyaallah Rasulullah sedih luar biasa. Bahkan kecekap didinya cek beja 3 sasi didinya Rasulullah berangkat ka Thaif. Anu mana ka Thaif maksud jeung tujuanna Rasul ingin diplomasi, mengadakan perjanjian dengan orang Thaif sekaligus dakwah menyebarkan agama Islam. Maksudna harita Rasulullah tos seueur penindasan, seueur intimidasi, diembargo, tuangan leueuteuun dicegah, nu dagang teu kenging diical ka orang-orang Islam, bahkan umat Islam seueur nu kalaparan. Akhirna Rasul berangkat ke Thaif memohon perlindungan secara syariat hakikat ka Gusti Allah barina dakwah ngajak orang Thaif supaya lebet Islam. Anu terjadi sumping ka Thaif sanes disambut ku santun nya. Sanes ayeuna diraih ku heman, sumping kaditu Rasul malah mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan. Rasul diusir aja. Barina diusir teh ceuk sapalina keterangan eta nya di baledog dugi ka sapalina cenah aya dugi ka naon pelipis Rasulullah teh berdarah. Ditanean ku Rasulullah teh da bisi ngecelak kana bumi. Lamun ngecelak kana bumi cenah ta bumi amuk-amukan teu ridho kakasih Allah dikitu-kitu nya. Rasulullah tidak berputus asa. Nyage kenging penindasan sapertoskeun kitu Rasulullah malah berdoa, "Ya Allah ya Rabb, tempat mana deui nu kudu kami dijugjug, tempat mana deui nu kudu kami ditepangan, nu kudu kami didakwahan, walaupun jauhna lebih jauh tibatan Thaif, walaupun resikona lebih parah tibatan Thaif, ana rodin kaula ridho ya Allah." Dugi ka kitu ya. Panai terpantar pribados mabu karak dijadikeun hate ku tatangan jadi ustaz yang pere we urang. Hayang eureun jadi kiai na ge nya sekalian gitu. Rasul mah tidak. Bahkan sumping Rasulullah ka Mekah, meme sumping ka Mekah dihampiri kedua malaikat penjaga gunung anu ningali ka aya Rasulullah. Eta malaikat anu teu gaduh nafsu la yasuna wa amaruhum teu pernah ayeuna ngalawan ka Gusti Allah. Kata malaikat nyangem ka Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, ayeuna mah ngadeheus ka Gusti Allah rek dikumahakeun ta orang Thaif. Bila perlu ieu gunung urang angkat, urang amplopkeun ka orang-orang Thaif supaya naon jeura eta orang Thaif supaya eueuh orang Thaif teh." Malaikat. Tapi eta Rasulullah teu kitu, keun atuh teu eling bapakna sugan anak-anak. Teu eling anakna sugan incu. Teu eling incuna mudah-mudahan eta Thaif kota jadi kota anu barokah. Didoakeun ku Rasulullah. Dalam untuk bibana kapantar pribados, kau nyerikeun hate ku tatangga, nyerikeun hate ku jamaah, bisa tunya. Komo nepi ka di baledogan mah ku jamaah, berngahuleng ustaz ge sorangan datang malaikat, rek dikumahakeun teh jamaah, gunung gede nampok, ayeuna tolongan isuk babetkeun.
Sigana teh kitu nya, Masya Allah, luar biasa. Itulah akhlak Rasul luar biasa sehingga ku Allah dina eta tahun Rasulullah diangkir memenuhi undangan anu mulia nyatana melaksanakan Isra wal Mi'raj. Tepatna dina wengi Senin kaping 27 tahun 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju pulang di rorompokna Ummi Hani anjeunna dijemput kedua malaikat ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Isra diberjalankan, Mi'raj naik na Rasulullah berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj naik na Rasulullah di Masjidil Aqsa dugi ka Sidratul Muntaha. Jadi Isra teh naon cenah ceuk? Berjalan. Mi'raj naik, alhamdulillah. Boga istilah-istilah eta nama ejenya. Balik teh ka bapak ulan neng Isra. Aduh, bapak teh ngagidig leumpang. Aya naon nyi Mi'raj atuh Pak. Cek istilah umum nama kitu eta teh nya. Nah, istilah khusus sama teh sanes kitu maksudna teh diperjalankan Rasulullah. Ya. Singkat cerita Rasulullah nampi wahyu anu utami, nampi wahyu anu mulia nyatana salat anu 50 waktu kawitna mah. Ngan dugika ditampina ku Kanjeng Rasul dijantenkeun syariat ka urang sadayana ngan ukur janten 5 waktu ngan alhamdulillah pikeun umat Kanjeng Nabi nyagi ngalaksanakeun 5 waktu sami jeung ngalaksanakeun 50 waktu. Nah, manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Sing saja minum midamel hiji kasayan, maka sami jeung midamel 10 kasayan. Maka sawaktu dipidamel insyaallah janten 10 waktu, maka lamun 5 waktu dina sadinten sawengi insyaallah janten 50 waktu. Eta kan kira-kira apa moal aja ya? Lamun dibalikan di dia apa moal? Canggih nerangkeun tentang Rasulullah perjalanan kumaha di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh menakan naon wae, di Masjidil Aqsa ni ka Sidratul Muntaha menakan saha wae. Nya henteu kan lamun nikadinya siga teh budalnya. Da sakitu we heula anan keur Isra wal Mi'raj mah. Ka ayeuna hikmah peringatan Isra wal Mi'raj. Beribadah sebagai Rasul. Di dia Isra wal Mi'raj terus aya tiba heula. Aya di dia rojaban terus tiba heula teh. Alhamdulillah terus di naon heula. Tujuanana ieu ngayakeun Isra wal Mi'raj pada KM jeung reng-rengan hoyong naon ceuk? Memperingati. Terus ka ditu teh? Oh, ieu mah pribadi sok ngobrol ai baheula mah naon cenah? Baheula. Diayakeun Rajaban teh baheula mah tujuanna nu tadina jalmi teh alim salat sugan geus ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj mah daek sok iraha teh baheula nu tadina mau ngaji teu jeung Quran ngiringan ayeuna peringatan Isra wal Mi'raj wangsona tina peringatan Isra wal Mi'raj ngeureujeuh ngahanca Quran baheula nu tadina teu jeung tatangga pasaya wae jeung dulurna ngan ala kadar ngaguru ngawan nafsuna beres memperingati Isra wal Mi'raj mah alhamdulillah jadi jelema anu bageur tur nyaahan deungan ka dulur jeung tatanggana baheula. Nu tadina mun ningonan udah tolat ilmu ngiringan peringatan Isra wal Mi'raj alhamdulillah jadi panggetona ngalaksanakeun ayeuna tolat ilmu eta ladang Isra wal Mi'raj bangga. Nu tadina korek pedit buntut kasiran boga kadaharan saeutik di emet-emet tong boro kabatur korek ka dina sorangan alhamdulillah beres peringatan Isra wal Mi'raj munangkeun jadi jami berehan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ladang peringatan Isra wal Mi'raj ari ayeuna kumaha dijejak maka hayu aya nu kedah diomean aya nu kedah diomean kembali karena tujuan utami ketika diperingati berarti orang kudu mengingat dan ketika diperingati gitu aya nu kedah diomean bisi teu sesuai sareng maksud jeung tujuan nu utama nu kedah diomean ku urang dina ieu kesempatan ngan urang judulan heula dina hikmahna supaya henteu kaluar tina konsep lamun ngaji teu make judul sok ngacabrul urang judulan heula judulna biasa ke nucan biasa dina kahadean naon cenah jeung leungit ke nucan leungit dina kagorengan naon cenah
Ieu aya dua grup di luar jeung di jero. Nya. Ari ieu mah luar biasa, jamaahna alhamdulillah ari ieu mah biasa di luar. Beda na saeutik. Tenan naon tapi sekna mah sami. Alhamdulillah saumur-umur peribadah ngayakeun peringatan Isra wa Mi'raj geunah ieu teh ayeuna teh. Sabab deukeut janela. Jadi lamun haeudang tinggal muka janelana. Angin ngagelebuk gitu. Ulikeun judulna teh biasakeun nu can biasa dina kahadean, leungitkeun nu can leungit dina kagorengan. Urang tos mafhum uninge bahwa ieu sasi Rajab cek para alimul ulama bulan pepelakan. Mungkin Sya'ban bulan nyebur, Ramadan bulan ngala, bulan panen. Pertanyaan anak Umi, lamun urang teu melat teu nyebur panen moal. Heueuh kitu. Ayeuna melatnya naon teh teu daek nyeboran jadi moal. Moal. Mau meureun arek kumaha nyeboran ai pelakeun ge teu dipelakeun. Maka konsep tiluna nya melat, nya nyebor, nya ngala. Pan hese jamina ceuk nya nu daek melat, daek ngala. Nya anu hese mah daek melat mu ngala hese teh. Lolobana mah teu daek melat, daek siga eceut balik mingonan balik ngaji gini nya aya kacang panjang dulur cenah nya da ieu nu amang cenah disuhunkeun we alah rek eceut mah melat henteu mentah henteu teh. Ya masya Allah wikeun. Jadi judulna biasakeun nu can biasa dina kahadean leungitkeun nu can leungit dina kagore. Dina sasi Rajab sebatna syahrullah bulan Allah. Litat hiril badani fungsina kemersihan badan. Bikatratil istighfar kuseueur ngaoskeun istighfar. Istighfar di dieu bimaknana lebih kana ngutamakeun muhasabah diri. Sabab dina diri urang terkadang urang teh sok minang zalim kana diri urang ngan urang teu ngarasa urang teh geus zalim kana diri urang. Geus bubuh lah ai kabatur dolim tara di rumah sakit. Ieu kana diri sorangan wae nu geus dolim ku urang tara di rumah sakit. Mana contohna? Ayo urang tapaturan. Ece keur ulang jentul. Enjing-enjing tabuh 7, mingonan kaya jadwal, kegiatan kaya kegiatan ngahuleng ti jam 7 aya HP nempo HP ngeureuh, we nempokeun HP. Eta waktu teu karasa nepi ka jam 10 ngahuleng jentul di payeuneun bumi. Padahal dina ti jam 7 nepi ka jam 10 aya waktu anu sae pikeun ngalaksanakeun salat duha. Kira-kira ece mending salat duha mending ngeureuh ningali HP. Duha cenah alhamdulillah. Dia mah ahlinya, ahli ngawaduh. Alhamdulillah sapalina mah insyaallah pribadi husnudon nya. Ngan terkadang urang sok kitu, wah gawe. Cinekna dolim kana diri teh hate ngageremet hayang taat, tapi awak anger maksiat. Hate ngageremet hayang ibadah, tapi awak anger milapah salah. Eta teh geus dolim kana diri sorangan. Dosa alit orang dina hulang jentul teh pada biasa dieusian ku dikir. Jeung tinimang ayeuna urang dieusian ku ngalamun angkat puguh. Mau meureun urang teh ayeuna tong waka loba ting mikiran batur ayeuna mah kana muhasabah introspeksi diri teh urang pikiran salat urang sorangan. Geus tepi ka mana salat urang nganterkeun kana karidon Allah heulaanan nganterkeun kana karidon Allah. Geus tepi ka mana salat urang sesuai can jeung ilmu fikihna. Sesuai canjing ilmu tasawufna, sesuai canjing ilmu tauhidna, kadituna bener can bacaanana, omean tajwidna, omean panjang pendekna, bahkan omean hafalanana, ulah dugi kaki wari, urang teh maca kuliah teh daek nepi-nepi. Man hayuh we la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud eta lakum dinukum teu kapangi-pangi. Kuringan we hayuh. Aya nu ngajago ngapa sabihis rabbikal a'la dulu aya kan itu teh berasa teh kana asumsi diteangan wa musana eueuh padahal qad aflaha man tazakka jeung qad aflaha man zakkaha ayeuna omean muhasabah salat urang termasuk punten aja ai palebah ngalaksanakeun salat jeung urang muhasabah we urang muhasabahnya karena tadi teh urang biasa ke nu can biasa na kahadean urang leungitkeun nu can leungit dina
Iya bisa can biasa. Ya. Urang tapakuran, ari palebah datang waktuna sholat, buru-buru tuturubun atau harare setalangke. Iji katanya kita deh. Di dia temu adan Allahu akbar Allahu akbar. Cek kumaha geuning? Alhamdulillah geus lohor. Ini teh salatna. Eta jadi kalah nuluy we nu keur nyeblak teh mah nyeblak deui padahal keur nyase. Hiji tah. Tuluy ketika salatna, masyaallah orang ketika salatna pan hese khusyuk teh hese. Cek ulama lamun urang teu bisa khusyuk dina setiap rakaat cik atuh sing bisa khusyuk cenah dina salah sahiji rakaat. Lamun teu bisa khusyuk dina salah sahiji rakaat, sing bener sing khusyuk dina takbiratul ihram. Cek dina fikih pan takbiratul ihram teh asupna kana rukun qauli. Dina salat maca Allahu akbar, sing leres maca Allahu akbar na hiji teu meunang dipanjangkeun hamzahna. Allahu akbar teu meunang. Sebab bisa jadi naon kitu kalimat pertanyaan di dinya nah hamzahna dianggap jadi dua. Ya. Tungtungna mah Allahu akbar teh nu tadina Allah Maha Agung lamun Allahu akbar nah Allah teh agung. Oh, jadi pertanyaan. Atarapi henteu kitu mah ngan sok diwaso tengahna. Jadi Allahu akbar jadi wakbar. Padahal hu akbar teh ngangge wau. Henteu diwaso mah ngan jadi dipanjangkeun. Allahu akbar. Teu kenging deh. Tinggal dina kitab sapina terangkeun ka detail. Nya. Henteu cenah eceu mah ngan tungtungna geuning Allahu akbar sok dipanjangkeun. Kekenging eta teh. Kekenging dipanjangkeun ngomean-ngomean kalimat takbir urang teh dina salat teh bisi hilaf. Nya. Nah cenah apa cenah ucap geus jadi kebiasaan nya teh ngucapkeun Allahu akbar teh komo ai keur leuwas tungtung teh mereka jadi pararanya. Allahu akbar, Gusti Allahu akbar. Muni gitu. Dina salat teh kenging eta teh. Kacep ulama sing usul atau cina dina takbiratul ihram minimal urang teh muqarranah benar-benar ngucapkeun niat dina dina hate bari dina ieu lisan urang ngucapkeun kalimat Allahu akbar. Lapan hese eueuh tadinya sesah. Tong boro nyaritakeun khusyuk dina setiap rakaat, khusyuk dina salah sahiji rakaat eta keur takbiratul ihram pribados rek naros. Salat urang keur takbiratul ihram ngaleungitkeun nu diinget-inget atau nginget-nginget anu leungit. Takbiratul ihramna urang ngaleungitkeun anu diinget-inget, inget-inget anu leungit. Matakan di ayeuna urang biasakeun yuk anu keur kahadean mah wayahna samemeh salat teh ulah sok ngabiasakeun hal-hal anu bisa ngaganggu kana pikiran urang. Pan memeh salat teh khusyuk, nak memeh salat aya khusyuk keur salat, aya khusyuk beres salat. Khusyuk memeh salat merhatikeun toharosna. Wuduna ku urang diperhatikeun, pang-pangnam ibu-ibu mah cecewokna, obehna eueuh. Ulang pika asal we cecewok teh, tibang dikucur cak depan hungkul. Gasrok sing nyaan sing bersih. Cecewok teh sing nyaan. Obeh cecewok teh obeh. Eta teh bahasa Cina teh. Cecewok teh nya. Cecewok. Ulangan alat ada dibabukan hungkul pan sok aya dikucurkeun tina goyung guap dibabukan hungkul tong dibabukan hungkul bisi lain leungit kalah kagebar najisna kok mopan lan sigana teh gitu. Mau geuning sok aya panyakit naon sok hoyong hitut tidinya istri masuk teh tahan teh hitut teh beres wudu teh masyaallah sok pantes kutak kitepna teh gini gitu. Kekuatan yang itu tong ditahan dijiekeun. Nya sabab lamun ditahan bahaya eueuh. Bahaya hiji jadi penyakit, nu kaduana sakali bijuna beurang arep jembukurna. Geus kuat. Tong ditahan kaluarkeun. Memeh salat teh urang pas wudu memeh wudu kaluarkeun heula Allah sinyal se. Ulah nepi ka karena urang hayang budak buburu salat, nya. Urang nepi kana naan hitut geus puguh tina wudu teh hayang hitut teh dikaluarkeun. Ber salat urang teh mangkali berjamaah panghareupeuna Allahu akbar. Kana Fatihah pang geus mulai ngakibri bukeuna teh. Beunang hitut ditahan ruku diumpet-umpet ke ruku teh. Pas sujud komo power maksud.
Ari pas cengkat rek dieu baru cenah. Daripada cilaka dijiekeun sadayana. Oh sok kitu. Ngan ari keur istri mah cenah gini dina piki aya gitu cenah aya bunyi selepetan ping-ping jeung ping-ping kasih bisa ngabedakeun ce. Nya kumaha suara selepetan ping-ping jeung ping-ping ada piki mah kitu nya. Jadi keur salat urang sok kudu bisa ngaleungiteun hal-hal bisa ngaganggu di antawisna urang sing khusyuk meme salatna, merhatikeun wuduna, merhatikeun cecewokna, ulah sok loba pikiran ka itu ka dieu. Mau ayeuna geus wuru geus naon urang ulah kap kana balanyaan. Arek salat teh kap bola balanyaan ditempo masako can meuli. Gladaku can aya, ai daging jeung kentangna geus aya, der teh salat arek salat bola memeh ka warung. Pan keur salat teh Allahu Akbar. Da sigana teh kudu dimasakoan kembali. Mahi da komo hujan kieu mah lagi di keluar lagi hoream Allahu Akbar. Tapi mending disarondeng, mending diopor hayam teh nya sami Allahu liman hamidah. Dak lamun diopor geunah meureun kentang mah kudu masak dihijikeun jeung opor Allahu Akbar. Aya pamana teh geunah disarondeng. Kentang dijadi sambal goreng Allahu Akbar. Tapi dah keukeuh moalna teh make masako mah kira-kira meulina di warung saha nya Allahu Akbar. Di warung tongo mah sok mahal, di warung tongo mah mending kene di warung lepak tapi rada jauh sati kembali Allahu Akbar. Tapi duit nanti can aya ieu teh da tadi ge beak bapana di mana bong teh di kebon pilih lain. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum nya urang mah kitu nya masa matak seueur keneh ieu omeaneun urang. Bab salat wae urang masih kene seueur ngalamunna. Bab salat makin seueur kene mikiran anu sanesna. Masyaallah, masyaallah. Matak pantes. Keur urang sadayana tong aneh aja. Lamun aya jelema ahli ngaji, aya jelema ahli salat tapi aneh eta balik salat jeung balik ngaji meunangkeun ngamalkeun amalan Rasul tapi teu pas dina posisina nyatana tinggalkan yang baik tinggalkan yang buruk ambil yang baik diterapkeun ku si eta mah. Senang nu butuh ditinggalkeun nu alus dicopot. Eta teh nu sok ka masjid teh. Ya. Oh. Nu butuh ditinggalkeun nu manehna nyokot nu alus. Eta teh ngamalkeun cenah li ngamalkeun nu kitu mah belebur kitu mah. Matak tong aneh nu beres salat opong ahli salat, opong ahli tahajud, opong ahli ngaos Quran. Tapi eta dina ngaos Quran naon tahajud jeung salatna masih kene eta beresna ngewa jeung ijib ka batur. Masih kene aya hasad ka batur. Bahkan bupunten zaman Rasul pernah aya sahabat naros ya Rasulullah abdi keduh tatanggi cenah. Eta tatanggi teh Gusti paweana luar biasa. Ya Allah, ngeceblekna boga bibir teh. Tatangga loba nu nyeri hati tapi eta teh ahli salat, ahli tahajud, ahli ibadah. Cik ya Rasulullah eta kira-kira tempatna di mana jaga bari cek Rasul ya ahlun nar. Eta teh tetep jadi ahli neraka. Mata kurang muhasabahan kunaon salat kurang teh jadi tanhanul fahsai wa munkar teu ngajadikeun perisai anu sae bahkan teu ngawujudkeun jadi sifat jamin takwa. Kumaha takwa teh minimal aya 4 huruf ta qaf waw jeung ya. Takna tadarruun ay tawadu jami anu beres salat ngawujud sifat takwa wujud sifat takwa tawadu. Lain cara mawadu ya tawadu teh. Tawadu teh rendah hati, teu ngarasa diri pang benerna, teu ngarasa diri pang solehna. Punten ibu, urang sasering-seringna mingonan, sasering-seringna tolak ilmu teu saalir. Ieu tolak ilmu jeung mingonan ala kadar dipake kasombongan. Teu saalir ieu meunang ilmu teh ala kadar dipake kabanggaan. Tapi ka ilmu eta dipake kasombongan jeung kabanggaan, kadituna curug baras bentik ka batur ngan ukur bisa nyalah-nyalahkeun batur hungkul tanpa bisa introspeksi diri sorangan. Padahal ilmu mah lain sombongkeuneun, sanes banggakeuneun. Ilmu mah amalkeuneun jeung ikhlas. Contoh sederhana, ieu mah nya bisi aya kajantenan di dieu ngan mudah-mudahan moal aya. Teu pansok aya geuning wargi urang nu kakarak dae ka masjid teh geuningnya. Ya Allah, eta arek ka masjid teh pan luar biasa perang batina isin luar biasa nu tarak mah. Dan pantau masjid teh asa dueuteung we si eta mah. Daerah teh keung, poek masih gitu, bahkan pangkeung-keungna cek pribadi sih, mah pangkeung-keungna tempatnya masih gitu. Ayo orang buktikan, ya, iya mah cek pribadi sih, mah pandangan pribadi. Di dia anu pangkeung-keungna tempat di mana cek? Ya, dia cek abdi ya teman. Ayo nyebutkan caringin badan, ceringnya,
anu nyebutkeun makam, anu nyebutkeun guha, anu nyebutkeun walungan cepri baros eueunan. Sabab caringin badag nyage keun aya keneh jelema anu daek cicing di dinya nepi ka subuh. Kuburan aya keneh nu daek sanyarean kuburan tigeus isya nepi ka subuh. Leuweung aya keneh ruwani asup di dinya zikir ceuk dikir teh mah di dinya nepi ka subuh. Tapi di masjid tempo ku eueuh tigeus isya. Aya jelema cicing di dinya wiridan nepi ka subuh. Alhamdulillah ragem reungit mah. Eta jami dulur urang nu kakarak rek diajar ka masjid rek ngalaksanakeun tolak ilmu minggonan di dieu di teu naon Senin. Alhamdulillah. Maksakeun lebet ka masjid pas datang ka masjid teh eta teh bari cicing di guru pendinya. Dicokeun bari isin teh ya, lamun hanapeun bedug teh mah hanapeun bedug cicingna teh daerah. Ari cek urang teh nu geus minang minggonan, paingan hujan angin dordar gelap. Aya maneh ka mana wae bari sinis teh kade euceu punten sesah teh ngajak jami di luar masjid kalebet masjid sesah ngajak jami sasarangan jeung urang linging di masjid sesah tah nu di lebet masjid sing janten contoh pang bibita keur jami nu can kaluar can lebet masjid anu masih kena di luar sing janten contoh akhlak ngawujudkeun sikap sifatna sing sae nepi ka ngawujud akhlakul karimah ucapan jeung babasaan ulah nepi ka ngaruntakeun semangat dulur urang nu karak arek lebet ka masjid. Palingan masih kita asa dendek ka belah kale ya. Aya maneh ieu karak elingnya euy cer kitu. Kudu nama dirangkul wargi urang nu kitu teh. Katingali ku urang teh alhamdulillah dina mana teh nuhun Gusti ngaringankeun beban abdi pikeun ngadakwahan anjeunna. Sabab salah sama teh tanggung jawab abdi punten euceu ari tarbiyah mah tugas ustad jeung dakwahna, ari euceu mah lain tarbiyahna tapi dakwah mah tugas sararea. Euceu ge gaduh kewajiban pikeun dakwah ngajak dulur-dulur urang ngan lamun teu bisa ngadakwahan secara langsung ya, maka aya tugas urang mangdoakeun. Maka ketika sumpingna eta jami hakikat Allah kosma paring topek hidayah urang teh sing bunga hade teh bahkan kabunga eta teh nganterkeun doa utang Allah Gusti nuhun tos digajabkeun dulur abdi ka masjid barina teu diajak ku abdi oge tos aya topek hidayah ti Gusti ngaringankeun beban abdi ngaringankeun dosa abdi tanggung jawab abdi kudu ngadakwahan anjeunna istiqomahkeun anjeunna jeung abdi istiqomahkeun sasarankeun abdi di surga Allah Subhanahu wa taala sampeurkeun ku urang teh eta teh bari disampeurkeun teh lain bahasa cara tadi alhamdulillah euceu abdi ngiring-binga enjing mah urang sasarangan jeung abdi yu nuhun abdi teh salah sama isin kada isin enjing mah urang jeung abdi minggonan teh enjing di ditu aya raja bani urang jeung abdi yu angkat nu mawi abdi teh cenah sok isin nah make isin eta abdi panteu teu gaduh acuk seragam pan ayeuna mah kitu pan anu sok rariweuh nya nguruskeun baju dina pangajian saha ibu-ibu anu semangat ayeuna tolak ilmu ibu-ibu da bapak-bapak moal pinuh kieu teh sok disarisi we hungkul pinuh teh minggonan oge kitu sami anu bakal sok ngawarangkung keur tolak ilmu ge ibu-ibu ustad ngomong pilu nyarita eta aya alasan keunai euceu acuk mah aya di abdi walaupun tilas oge sami keneh ayeuna di abdi hayu urang sasarangan nu mawi pantiungna sok isin ieu deui keunai euceu aya di abdi ieu mah tah ieu di pasihan nyata cenah aya hiji anu sok isin teh aya minggonan teh naon eta keur sok aya koropak sok isin cenah abdi mah teh tiasa masihan tah ai palebah koropak mah abdi oge teu bisa mata kurang sami jeung abdi kenelah pas libat koropak kurang abdi pisare we maksudna ajak dulur urang ajak ku heman ajak ku ieu kangge naon supaya urang gaduh wargi tambih-tambih wargi anu di lebet masjid sing janten contoh kerja minu can tiasa lebet ka mas eta hikmah tina salat anu salatna ngabuah jadi jami anu takwa ngawujud sifat tawadu katawaduan urang teu ngarasa urang geus pangbenerna ibu gaduh hordeng di bumi gaduh hordeng osok diseuseut hordeng osok sabaraha tahun sakali aya hordeng sok disimpen di luar di lebat aya di dieu nyimpen hordeng di luar bumi sadaya di lebat geus
eta hordeng disangka ku urang teu pernah kotor nepi ka sok diantep aya nu sataun sakali geus teh aya nu arek ganti hordeng we di seuseuhna teh nya ceuk teh ieu hordeng urang seuseuh dah katepona teh siga teu kotor tapi urang seuseuh pas dikeueumon teh geuning ucul ya Allah eta hordeng diangkat teh kuat hidup Gusti ngomong ka abdi hideupna disangka eta hordeng teu pernah kotor barina posisi eta hordeng aya di lebat bumi sia horeng geuning hordeng di lebat bumi cacak-cacak di lebat bumi tidak pernah terlepas dari debu sami ece urang di lebat masjid ieu tidak terlepas dari dosa maka alamatus syaqwah ciri-ciri cilaka ieu jadi jelema cilaka teh aya nu jelema keur cilaka tapi teu ngarasa keur cilaka ya Rasul masihan ultimatum aya jami keur cilaka tapi teu ngarasa dirina keur cilaka nyatana hiji nisyanu dzunubi al-madiyah jami nu sok mopohokeun bahwa dirina loba dosa cung di dieu saha nu teu dosa saha di dieu nu teu dosa aku pribadi aya guruan kumaha carana supaya teu boga dosa yakin sadayana di dia urang gaduh bahkan pang gede-gede dosa di antara dosa nu gede nyatana teu ngaku dirina boga dosa ya eta jelema mopohokeun pada hati mimiti gugah bobo nepi ka bobo deui terkadang urang teh loba keneh maksiatna dibanding taatna seueur keneh hilapna dibanding ingetna pan urang mah geuninnya masyaallah keur mingonan aya we pidosaeun teh meme ginitna nya urang teh geus aya pandodo jamingonan mah kitu ece geus beurah teh arek mingonan mah nya bahasana teh kumaha atuda geuning arek mingonan mah kumaha cenah kumaha atuda ece hayu mingonan lain teu hayang kumaha atuda cara rangkeuh karieut nya kumaha atuda datang ke tempat mingonan masyaallah dodojana teh luar biasa ku pribados ditelaah dievaluasi mingonan arek isuk arek sore arek beurang arek peuting narunutan na mingonan mah nya enjing cek pribados teh seger meureun enjing mah pribados sok ngisi di palihan liung tutut palihan teh sok rada enjing kah enjing gini alhamdulillah ditinggali teh aya we no pangnikmat-nikmatna sugan atuh sore mah rada cenghar geus mani geus ieu sami we anggar sore oge sugan ieu bapak-bapak tos magrib geuning alasan ai tos isya mah cenah sok tunu ai geus magrib lain tunu deui sare tos geureuy mulai bahkan punten tadi teh ya urang keur ngaos tidak terlepas tina dosa kadang-kadang keur mingonan kieu sok ngomongkeun ustad keur mingonan keneh sok suudahan ka ustad teh ka kopiah-kopiah ustad diomongkeun cik atuh ustad meuli-meuli kopiah eta kopiah deng-deng dipapake aya ya bahkan putek eta teh halang ieu makana kange ayeuna urang biasa ke nu can biasa pilih nu can biasa angkat mingonan daripada seueur ayeuna ka itu ka dieu ngemut ka itu ka dieu komo ngomongkeun batur aya dulur urang nu can daek ka masjid ku urang teh diomongkeun saya mah geus tere bau tanah oge masih kena can daek ka masjidnya siga urang atuh urang mah kieu-kieu oge alhamdulillah masih kena ngeureuyeuh ka masjid ka eta teh balagaan kitu teh ria teh ya daripada kitu mah angkat ka masjid teh bari zikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sumping ka masjid niatan sing sae bahkan pun ke ibu ieu ayeuna urang sumping di dieu lain meunang urang syariatna siga meunang urang hakikat ibu dipilih ku Allah jadi jalmi anu tiasa angkat tolab ilmu mangkani ganjaran tolab ilmu teh lamun wangsulna ibu dugi ka cunduk kana waktu ninggang kana mangsa uih tolab ilmu maot insyaallah ganjaranna ge mati syahid Daya kamari ocot heula abdi paneuri teh naon? Arek abdi paneuri ocot heula juga kamari to abdi mah. Bahkan ganjaran tolak ilmu teh luar biasa. Calikna hungkul balik teu nulis pan sami jeung sedekah sarena ngabebaskeun 1000 abid. Ibu teh calikeun ngonana teh nulis henteu nya. Nyanak bapen buku henteu, cicing yang bepingkeun. Sajongjongan sasaatan eta teh leuwih alus di batang ngabebaskeun 1000 abid. 1000 hamba sahaya ku periwarus ditelaah hamba sahaya ke zaman Abu Bakar As-Siddiq saurana hargana 150 juta kalikeun 1000 coba pangitungkeun ya. Ibu kantos sedekah sakitu 150 juta kantos
1.500.000 150.000 1.500 kabeli 2.000 jeung si Umi tah ieu berkah aya tolak ilmu ngan eta dina tolak ilmu diganggu we ku setan supaya urang teu meunang keberkahan tolak ilmu akhirna tolak ilmu urang jadi kasombongan jadi kabanggaan lain jadi ikhlaskeun tur amalkeun alamatu syaqwa sok poho kana dosa-dosa geus kaliwat maka teu sing sering muhasabah tapak urang uang sulti dieu mangga praktekeun urang biasakeun komo sasih rojab urang diajar bebersih ece sok dia kara lamun di bumi ngamparkeun sajadah tos rengse salat tahajud istikharah tobat jeung nanaon teu seueur ka itu ka dieu nyang hareupan kaca bari nyarita maneh teh nyi geus pantar kieu masih kene kitu kalakuan teh sok kitu ai urang mah ngaca teh lain muhasabah kana dosa kalau lain awak teh kieu nya asa goreng patut emang baheula alus kitu nya tah henteu buat ngahaja ningali baju SMA Gusti da baheula mah lucu make baju SMA teh ayeuna geura ange ku Umi da leuwih lucu Umi tapakurangan ge neng gelis sinderat eling ka Allah eta tingali lamun Yuswa geus 60 geus katingali ku Allah geus dielingan rambut nu tadina hideung pan aya geus jadi noni-noni Belanda geus jadi turis eta mah huntu nu tadina reket deng-deng tapak sarua aya mah pan kali hiji bari unger baheula mah ngadahar suko teh pan rauk leunah kadengena ge ayeuna mah alhamdulillah hiji oge main bola we di jero eta sukro pas ditelen teh panya teh sukro padahal huntu we salat muhasabah nya biasakeun setiap wengi 15 menit sabab punten ece lamun dipapagahan ku batur kira-kira sok seueur nampi atau tapi seueur nolak jujur lamun dipapagahan ku batur sok seueur nampi atau tapi nolak rata-rata normatifna jelema teu narima mau dipapatahan aku budak satapak bau lisung budak sore kamari naon maneh naon maneh pembahasan lagi kadinya matak da aya deui cara keur mamatahan diri sorangan iwati ku sorangan matak bahasana hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sok hisabeula diri sorangan sampe meh urang yang hareupan hisab dosanya payunan Gusti Allah sok biasakeun tiap wengi teh ayeuna mah ngapakurang diri Gusti syariatna abdi kamari teh milad teh cenah nambah umur padahal secara hakikat di mana nambah umur maka sarua jemurangan jatah umur abdi nu tadina misalkan usiana 60 tahun ayeuna geus 58 tahun 11 poe 28 hari 11 bulan 28 hari berarti kan sabar poe deui sapoe deui dengan anu jadi masalah rekening saldo umur urang teu pernah dipasikeun ka urang teu apa iraha urang tutup buku maka tiap wengi urang muhasabahan introspeksi komo ningali salaki urang ya Allah tengah wengi teh bari gugah urang pangpayuna ningali salaki Gusti ya Allah eta salaki urang nu tadina sigah Arjuna menengkeun sigah buta kapakuran kurang teh gadidi kurang teh akan gugah ju urang tahajud sok tara kitu ce ya amalkeun lamun hayang barokahnya udah kerek ya anjuran sunnah rasul punten tapi sunnah rasul ya nya saur rasul upami tengah wengi salah sahiji di antara aranjeun buka lamun bojona atawa carogena guga salah sahijina haik ningali salah sahijina masih kene bobo maka sunnahna dikepretan ku cai cenah kan lamun ka bapana layana berbeda heula memena kudu komitmen lain naon bisa ditajeng we minimal gugahkeun Kang hayu urang tahajud urang omean hirup urang hayu urang tobat urang omean hirup urang jadi di ayeuna teh juanana kajaraman ararabdas geus abdas teh ece muhasabah diri nya ngalaksanakeun tahajud ngalaksanakeun ieu urang teh muhasabah diri beres salat beres naon teh nyang hareup ka salakinya gruk mentah hampura sok kitu sok setahun sekali minta hampura kitu oge lamun cair THR lamun teh cair THR minta hampura ka salaki akang hampura rumah sanya ieu mah hampura gede dosa ka akang teh
cek salakina teh salakina geus soleh nyai akang nu kudu dihampura mah nyai akang nu kudu dihampura mah nyai mah ya Allah kalakuan teh can saluyu jeung diparentahkeun agama akang nu kudu dihampura mah nyai akang nu kudu dihampura mah nyai mah rumasa kamari oge pas nalika nyeuseum mangih nu bener dina pesak si horeng geuning duit ku nyai teh bebeja akang dibalanyakeun padahal urang sakur-sakur teh bebeja da eta teh sawajeung mau akang hampura kemae nyai akang nu kudu dihampura mah nyai akang anyar keneh kamari nyai geus nyanyuk deui bebeja ka akang heuh kemae sabaraheun nyanyukna 200.000 heuh kemae akang kudu dihampura mah nyai akang kudu dihampura mah rumasa kamari pan di masjid ngayakeun di rajaban baju nu kamari murid can lunas ayeuna geus nyopot deui wayahna we meureun era ku ibu DKN jeung tatangga can mayar keneh piraku ayeuna nyopot deui nu kamari can lunas heuh kemae ka dibayar kabeh akang nyai nu kudu dihampura mah akang nyai nu kudu dihampura mah suami istri ya beres eta cek si nyai na ya Allah rumasa nyai mah akang can bisa nyampakeun ka akang geuning nya masyaallah pedah nampan nyai teh akang suping teh disampakeun ku kasayan disampakeun ku dangdanan anu sae nya ayeuna mah penyai nya geuning akang pas suping teh geuning masyaallah rumasa nyai mah lain dangdan anu sae dandan anu menor dandan teh keur matur nyai mah datang akang teh pageuning Gusti nu ambu eta akang cek akang ning teh ulah dipot nyarita geus siga genderuwo kutang geus ngampe dicaina ku cangkel hiji insyaallah Allah lampuyak sirah ruwi datang hampura nyai can bisa nendunan kahayang akang ari akang keur hayang ku nyai sok tara ditedunan alasan teh capek we nyai hampura akang nu kudu dihampura mah nyai nanaon atuh dosa akang hampura nyai akang teh geus 2 minggu nyanu Allahu akbar masyaallah punten cek biasakeun saling hampura biasakeun saling marumasakeun diri termasuk muhasabah karena jami anu cilaka mah tarang ngarumasakeun dosa kadituna ulah ngarasa urang aman tina dosa padahal dosa indallahi taala mahfudatun munggu Allah taala tercatat teu arek cicing di mana wae arek nyumput di tegalan mana wae moal terbebas moal bisa lesot tina kamandang Allah subhanahu wa taala dicatat sadayana komo ayeuna pan masyaallah ningali dina HP racun hungkul HP teh nya eta mah racun mata maksiat jeung racun kana duit komo eueuh mah pan sekro pengajian jeung ieu mah adi hidayat kadina mah lain anu jerualan tuntuna mah cenah kana cek ranjang kuning meuli we kudu datang tukang paket pan bayareun salaki eta teh pesaya deui teh salaki teh masyaallah nya lieur cenah cek umi abi teh gitu muhasabah aja urang teh tidak terbebas tina dosa barina dosa urang teh ya Allah Gusti nu agung namun sedaya panghampura Allah maka yakin urang moal meunang panghampura jeung bakal cilaka maka tina sasi Rajab seueurkeun muhasabah diri bahasana muhasabah diri biasa urang nangge istighfar biasa nangge istighfar Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khosirin biasakeun muhasabah diri urang Allah bari eta Rabbana zalamna anfusana Gusti abdi teh rumasa zalim kana diri abdi bahkan kadieuna abdi mah teu apa eta mah panjang mah aya nu apa rada pendek Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli ya Allah abdi rumasa geus zalim kana diri abdi faghfirli hampura dosa abdi ya Allah hampura dosa abdi ya Allah dosa abdi kana diri abdi, dosa abdi ka caroge abdi, dosa abdi ka murang kali abdi. Nah aya dosa kolot ka murang kali. Aya. Pan urang mah sok kitu nya. Kabudak teh galak kamu urang mah. Kumaha galak kamu tuh jangan wae tapi dibere. Oh, ayo karena kayaknya kamu gitu teh. Nya pun dugi kaki wari tong nyalahkeun budak lamun hese hudang subuh sabab ti leuleutik tara biasakeun boga subuh eueuh Allah nya ahdulangnya ieu pribadi sok ngomatan biasakeun hal anu can biasa khususna ti halalit budak urang nu can biasa salat subuh biasakeun gugahkeun ulahnya anya otak sakola engke we budangna terek sakola kasalahan teh di dinya jang gugah-gugah sakola geus beurang lain jang gugah ayeuna teh subuh kita can salat subuh heula kuluna mah diajarkeun sejak dini pikeun ngalaksanakeun salat tuikeun. Jadi orang kudu muhasabah diri introspeksi sabab naon urang yakin rumasa jami seueur
barina eta dosa tercatat di Allah lamun teu buru-buru katobatan bisi cunduk kana wangtu ninggang kana mangsa maut ngaranna teu buru katobatan maka yakin azab Allah pohara korina naudzubillahi min dzalik. Biasakeun nu can biasa dina bab kahadean di antawisna nu can biasa dibiasakeun teh muhasabah di diri nyuhunkeun dihapun hirup sing gede hampura jeung daek menta hampura biasa teh nya. Nu kadua tadi teh naon judulna teh? Leungit jeung nu can leungit dina masalah kagorengan. Di antara sumber masalah, di antara sumber kesalahan, tegesna itu wujudna tina hasad. Balik tadi dina hasad. Sumber masalah, sumber kesalahan rata-rata hampir sadayana itu akibat dari hasad. Ari hasad teh kumaha? Kieu lah dihartikeunana kana gampang. Hasad teh SMS. Naon cenah? Naon SMS teh? Senang melihat orang susah, jeung susah melihat orang senang. Nempo dulur urang naik kahirupanana teu geunah hate urang. Urang teu geunah sare kuring gasahan. Batur meuli mobilna urang nu geuringna. Batur meuli imah urang anu teu puguh rarasaanana. Batur ini umroh urang anu pingsana dibawa ka bunut di oknamu 8 poe. Anu umroh beres 8 poe balik di umroh mana tetangga teh eueuh dirawat ngalolongok tanu balik umroh teh. Pas nu ngalongok kalak sadar eta nu ngewaan wae ka batur, nu hasad wae ka batur pas beuntak ningali nu balik umroh make gelang nepi kana siku harita keneh maot. Langsung eureun jantungna. Capek ece ngagugu wae kitu mah nya. Leungitkeun hasad. Saur keterangan lamun hoyong hilang hasad maka konsepnya 3S. Naon 3S teh? Sadar, sabar, syukur. Naon cenah? Sadar, sabar, syukur. Ngarah urang terbebas tina sifat hasad. Sadar heula, nah make kudu sadar. Ece punten pribados bade naros ai nu ngatur hirup urang saha? Nu ngatur rezeki urang saha? Mungkin ke Allah salah ngaturne. Nepi ka urang bebeja ka Allah, ya Allah meureun Gusti teh salah mere beungar teh kunaha ka abdi lain ka si eta. Nepi ka jelema nu hasud mah panu ngapeuting ngadua umi, kumaha ngaduana? Ya Allah, piraku budak pantar kitu geus maju usahana. Penting kadua ngadoa deui da si itu meuli mobil Gusti teu harti abdi mah piraku usaha pantar kitu geus kabeli mobil deui. Pake umroh eta teh berangkat ti ka ditu Gusti pek pikir ku Gusti eta ka Gusti kitu. Dimutkeun pek pikir ka Gusti eta jelema piraku bisa ini umroh. Akibat naon tah? Akibat teu sadar bahwa hirup diatur ku Gusti Allah. Sing sadar teh nae catetanna pahala moal pahili, rizki moal patukeun. Catat, pahala moal pahili, rizki moal patukeun. Geus waktu nama milik urang diemung-emung ge kakang ece. Tos waktu nama hak urang di alim-alim oge sumping. Tapi lamun lain hak urang sok sanajan poporose, pet hulu, pet suku urang berupaya milarian eta rezeki, narik eta rezeki ke ai lain hak urang mah. Maka sadar heula bahwa hirup diatur ku Allah, tinggal urang tingkatkeun tos sadar, urang kana sabar. Lamun can bebeunangan berarti can waktu sabar dan teh aya waktuna tong sok panasan. Batur hiling urang nu pusingna. Ningali status tatangga tingali atuh bapak da urang teh lain seusehan ngalumuk wae di imah batur ge harilingan urang mah kuringan nyuci piring di imah ngalumuk kos seusehan atuh bapana teh nu loba kapusing nu loba kajian pan katingali bu punten lamun salaki sok ngarokok nyali lamun keur pusing kumaha ngarokona geus beda lain kieu tah dina posisi kieu tah mulai diangkat bari ngarokona teh ada jero berarti keur loba kapusing eta tong sok ditanya. Urang kadang-kadang sok panasan ningali batur ayeuna balanya kitu balekeun aya kamampuanna. Urang mah sing janten jami anu konaan saayana kadang-kadang punten. Urang sok ngarasa susah ngaresu, sok ngarasa bingung,
kadang-kadang kadituna dugikan nyalahkeun ka Gusti Allah, padahal kasusah kabingung urang dijieun ku urang. Nah, sabab urang mah masih kene sok resep nyumponan kahayang dibanding nyumponan kabutuh. Can hayang butuh tapi geus hayang. Karena sebut lebih coba nyumponan kahayang dibanding kabutuh. Can butuh tapi geus hayang. Ieu mah di ditu di Amerika, buka di dieu mah. Ibu-ibu di Amerika mah baju teh pampa. Aya baju harian, aya baju tidur, aya baju healing, aya baju pengajian. Dari dina lomari geus pinuh 2 lomari. Tiung ngacecar sadayana. Nu ieu calunas gahayang nganyuk deui. Ai paletah datang kamu tuh beas-beak listrik disadagas gogoakan. Didinya nganyalahkeun Gusti asa kieu-kieu teuing hirup teh ceuk awet itu. Laras tamatak sing pinter sing bisa mina mana nu butuh mana nu hayang. Sok penting kana lah kabutuh urang. Senal ka rupa-rupa, senal keur ka dapur, senal keur ka masjid, senal kayu dipake anggar hiji, nu saja mah jadi bulukan. Masya Allah. Pageuning urang mah kitu ngabring ayeuna di darama saminggu digawe sapoe ge beak. Judulna mah olahraga kalapang merdeka teh. Nah, ai balik mau baskom. Balik teringkir 2000 ku bawaan. Mau itu no olahraga, balik ka balanya. Ari geus beres balanya teh plok. Titit disada token. Pas ari ketrekeun gas beak didinya. Papa kumaha atuh? Oh, itu kumaha. Sok tara inget urang mah. Ya, mata kapusing urang dijieun ku tong nyalahkeun ka Allah. Tong nyalahkeun ka Gusti Allah. Muhasabah urang. Leungitkeun sifat hasad, leungitkeun sifat dengki karena rezeki geus diatur ku Allah. Ya, sing sabar, sing sadar, sing sadar, sing sabar kadituna syukur kanu aya. Ngarah naon? Ngarah tambah rezeki urang karena suatu saat jaminu taqwa mah bahasana tiba-tiba. Sabar we bahasa dina Quran nagaikan gini nyakir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lamun urang takwa ka Allah ngutamakeun kana parentah Allah bari teu ngaleungitkeun ayeuna urusan dunia dan tetap hirup di dunia ngabutuhkeun syariat, urang tetap ibadah ka Allah, nguatan sadayana ka Gusti Allah, masrahkeun sadayana ka Gusti Allah, maka wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah bakal mere rezeki nu datang teh disangka-sangka. Sabar, ikhtiar we teu panasan. Batur balanya ka Indomaret, manehna mah ka Indodir we, tetangana ngaranna Mang Endir. Batur baranya Karamayana, main nama Karama Sinta, da bapana ngaran tetangga ngaranna Sinta, ramana si Sinta, balanya gitu sederhana. Sehingga tiba-tiba hor gaduh bumi tiba-tiba hor beli mobil tiba-tiba geus aya di Mekah tak eta nu nikmat mah eueuh. Lain ladang mamaksakeun, lain ladang ajang gengsi, lain ladang ego muruwah batur. Lamun muruwah batur tina hasad gendeng kita di teh, kadituna bakal cilaka, tungtungna mah hutang balata, hirup riput, nu lagi rabeng. Akibat tadi teh maka cumponan heula kabutuh we aya nama singkona. Singkona sing sederhana. Hasad leungitkeun tah, leungitkeun hasad. Kumaha carana? Seueurkeun istighfarnya, seueurkeun istighfar, seueurkeun ci istighfar tadi sing sadar, sing sabar, jeung sing syukur. Ngan istighfarna aya nama kedah bihuduril qalbi. Lain bil lisan hungkul. Istighfar bil lisan wa huduril qalbi nya dina lisan nya hadir dina hati. Tapi carana kieu sanes ngamakna hudur qalbi teh hadir dina hati teh ieu istighfar na hati ge istighfar. Misalkan astagfirullahaladzim dina hati astagfirullahaladzim. Sanes anu leuwih tepatna di huduril qalbi teh kieu ieu astagfirullahaladzim kedah dikunyemkeun astagfirullahaladzim dina hati bari ngabayangkeun dosa-dosa nu geus ku urang ditinggalwe. Dosa ti mimiti bale, dosa urang ka diri urang, dosa urang ka salaki urang, dosa urang ka tetangga urang. Ngamuhasabahan ieu lamai urang astagfirullahaladzim kamari teh nyarikeun hate tetangga abdi geus ngucapkeun harum bisa nyarikeun ya Allah hampura dosa abdi. Bari ngabayangkeun dina hate urang
urang lamun maut teu kaburu tobat bisa kumahaeun urang cilakana di jero kubur. Masyaallah. Mangkaning al-qabru awalu manjili min manajil akhirah. Alam kubur teh tempat pertama awal tina perjalanan akhirat, wa akhiru manjili min manajil dunya, jeung akhir tina perjalanan dunya. Rek minta tulung ka saha geus di jero kubur mah? Arek tobat kumaha geus di jero kubur mah? Seueur nu pocatkeun ke kalatan langit nenta ka Gusti Allah, Rabbirji'un, Gusti hayang balik deui ka dunya, geus moal bisa. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu, semua bisa. Hayang jadi ahli sedekah, hayang jadi ahli taat, hayang jadi ahli ibadah. Geuning bener dina jero kubur teh aya siksa Gusti ladang tina kamaksiatan abdi ya Allah. Bahkan cek dina keterangan urang sumpingna hiji jami anu tukang maksiat ka Gusti Allah datang malakal maut beri benis. Cek malakal maut, ya Allah ukhruj, hei musuh Allah keluar maneh. Dituduh sekaligus ketika molotot dari nabi segitu eta si mayit nyarita ayeuna teh habun rek dibawa ka mana urang teh keur digotong teh silayona ditinggalikeun na jero kuburna jadi aman neraka jadi bagian neraka katingali ngagugudan seureuna nepi ka mung urang mung diasupkeun ka di jambu datang tidinya teh jalma makhluk anu bututna luar biasa bauna teh karep nyamperkeun ka eta jelema saha maneh kaula amal salira keur di alam dunya hayu dibaturan ku kaula coba bayarkeun jaba poe alam kubur teh jaba urang sorangan dibaturan ku makhluk nu kitu ladak ama urang ya Allah ya Rabbana maka tubu ilallah qabla an tamut hayu urang tobat ka Allah meneh urang maot mumpun sasi Rajab urang sering muhasabahan urang biasakeun nu can biasa di antara muhasabah diri tadi teh jeung leungitkeun anu can leungit dina kagorengan termasuk utamina leungitkeun sifat hasad karena hasad sumber dari masalah dina hasad bisa jadi gibah dina hasad bisa jadi fitnah dina hasad bisa jadi namimah bahkan kali dina hasad bisa jadi kufur ka Allah naudzubillahi min dzalik. Ibu-ibu nu sami hadir kesimpulanana hayu urang tingkatkeun ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala ku cara urang ayeuna dina sasi Rajab nyeueurkeun muhasabah diri urang introspeksi diri moal aya nu bisa mamatahan urang piwati diri urang sorangan sesah urang napi tiba teu macan puguh narima maka tumbuhkeun rumasa bahwa urang butuh salamati Allah jeung rumasa urang jelema loba dosa kadituna urang lebih sering introspeksi diri dibanding kudu ngukur kana kasalahan batur ya terus takwana tingkatkeun takwana ku cara urang ayeuna mulai pepelakan biasakeun can biasa dina kahadian jeung leungitkeun can leungit dina kagorengan mudah-mudahan narupi nu didugikeun sing aya di iringi taufik hidayah Allah sing janten ilmu nu manfaat kalayan kamangfaatanna sing nganterkeun urang sedena kana kamaslahatan kabagdaan dunya raw akhirat pribados jalap cekap hapunten kasadayana sakitu kabiasana mudah-mudahan sing diringi taufik hidayah Allah kalayan sing janten ilmu manfaat tur urang biasa istiqomah dina ngamalkeunana kalayan mudah-mudahan wangsulna ti dieu urang sadayana sing terbebas dina dosa wangsulna ti dieu Allah senantiasa maparin taufik hidayah ka urang sadayana wangsulna ti dieu urang sing janten jami anu kenging jaminan ti Allah janten jaminan takwa anu kenging kabagdaan dunya raw akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu tiasa kadugikeun atur nuhun kana sagobian hatosanana apunten tina samudaya kalapatanana subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.